motor. Dulu coba ya motor dah Gus. Ini masalah jok sih kan namanya. Coba ya motor liwetan tan Gus. Iya. Jangan, sok. Surung atuh. Sok. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Oh, asup gigi sih. Deui. Sabaraha hiji kabehna nu kieu gigi? 8. Di mana? Tilu. Ih, aya pene ning Gus. Sok. Terus. Astagfirullahaladzim. Nah sabaraha gigina Gus? Terus. Aduh. Nah sabaraha gigina nu kieu Gus? 8 kieu mah. Alah, sia. Ada sing waras Gus. Sing waras. Iya enggak si Darong. Ah, sia mah. Dorong bujur. Capek lah Gus. Aduh. Aing mah ripuh kieu Siapa mah. tetangga dorong tidak ngap aing lah. Ripuh tuh dah. Bari asal loba pisan gigina Gus. 8 kieu mah. Beda aja gigi maneh. Aing mah ingat tilu. Aduh, gigi dorong. Oh, kela. Gicing heula. Kela tuh sok we eta hirupan kemana kela? Teu pola bensin aing mah. Curiga. Dompet ya mah oi. Man, bensin ge beak deuleu. Gus. Masih mogong kita dorong ge. Aing menang milik wae Gus aing. Menang milik. Heeh. Dulu ya aing mah dompet. Anjing loba duitan deh. Heeh. Lumayan we milik mati mana we aing Gus. Heeh lah. Kela aing geus Bisa ya. ngomean motor ayeuna mah mun kieu mah. Beak bensin ieu mah. Heeh, beli bensin bisa beli bensin. Keheula tapi keheula. Kumaha? Aing mah keheula ieu. Kumaha Gus? Kela kumaha? Ieu kudu dibagi 2. Ayo surung. Bagi 2 heula. Bagi 2 kumaha? 50. Wah, tuh bisa. 50. Tuh bisa, Gus. Oh, sababna lamun teu jeung urang moal manggih dompet. Da urang nu manggih. Sing maneh milu oge maneh mah milu hungkul. Apa jeung urang? Henteu bisa. Lamun sorangan moal manggih ieu. Henteu bisa arek ogenan 70 30. Oh, teu bisa. Sabab urang nu manggih. 50. Anu manggih mah eta boga riji, maneh mah teu boga riji, dibere ge untung. Wah, Tapi masalah untungna. nah, Sekarang orang yang cari di dia berdua. 70, Gus. 50. Adil babarengan. Adil Jeung urang geus. berdua. 30 70 maneh masuk tengah denge, maneh mah Gus. Nah, celi maneh mah tengah denge nya. Kalau mau bawa ceuli, ayo mah ceuli mah normal Di tes tos. ku urang Sok, Bandung, Bandung, Jakarta. Jakarta. Nya. Normal. Repol maneh mah. Nyingking puguh. Maneh waras kitu. Oh, Beres, sok. satu Bandung, Bandung, Jakarta. Bandung. Oh, lu siapa komo? Itu Bandung ieu Bandung. Untuk kos paralon lu siapa geus? Maneh mah 70, urang 70 ti tadi genan. Nah, 70 deui wae. Kapan ambil adil? Ceuli. Ambil adil da aing nu manggih dompet atuh Gus. Ceuli na teu ngadenge bedan. Terus mau ceuli segala bedan kumaha aing Sok, ceuli. dites, Tadi urang ngade. tadi ya. Sok buru. Seungit, Seungit, bau. bau. Tanya ceuli maneh batu teu waras. Siapa kalau mau kena Teu ceuli itu dah. waras ceuli maneh. Nu maneh ge belum tentu sia Gus. Urang malu satu. Ah, negara nu maneh. Sok, Bau, bau. Nah, Berarti nu sia mah bau kabeh komo. Lap dah Gus. Lap sakadinya bau kabeh nu sia mah. Geus hayu labur lah. ayeuna kumaha? Geus. Ka RT bae. Ka mana? 70 geus heuh. Rek ka RT hayu aing mah. Sok, ngam. Geus ka RT hayu aing kitu mah. Aman, aing mah. Ge aman sia Sok. masuk tara percaya we. Dorong. Sok dorong. Atuh aing sahiru. Dorong. Eta Dorong. baru. Aing sok ka RT hayu. Sok ge mada mudun dia hayu naik. Mana geus keputusan ti Pak RT bayana mah 30 aing 70 50. Dede hoyong ngene deh. Dede. Gambar. Awas itu dewasa. Panci. Assalamualaikum. Kumsalam. Cek, kebenaran euy. Pak, ngasuhin cuy ya. Jenengan belajar Pak. Salik keurang salik kayak om-om. Da mau Pak. Alhamdulillah. Mau belajar Pak. Dengan anjukeun. Oh, pengen loba seueur mobil apa Iya panjang incu ya. Pilihan ngasuh incu. Ganti deui Pak RT mobil? Hah? Ganti deui mobil? Lah, ditukerkeun dengan. Oh, Nangan leuwihna. Aya lah Aya kalau bisa kedik Pak RT di kependakan di jalan pan itu Pak RT mau hoyong ada pangelareskeun gitu tah. Cing atuh santai. Hah? Awat saya ke dia mana barudak? Lah atuh sawios Pak RT mau sok ngarepotkeun Kopi tak kopi. lah. sawios Pak RT lah. Naon bae Pak RT? Teu, sai. Cek sareng bae. Dua kilo lo ari maneh. Yeuh, lain saya nu kieu. Saya. Bisa hauseun. Oh, sugan teh canggung bah motor. Ari maneh. Ah, teu kelanya. Bodi maka ditu. Disangke beres seueur motor panginten Pak RT. Oh gitu Pak RT, abi teh. Sawios satu Bu. Ah, tah.
Nggak repot ibu sampai sekarang. Iya teh Pak RT abdi teh. Kapan abdi teh di jalan nembe teh mendakan dompet abdi teh nya. Dina dompet teh aya artosan gitu. Abdi teh kalah jadi ribu jeung rencangan. Da kawitna teh mohon ayo yang bagi dua. Kayak heula. 50 Dengan saling bagi dua. Maksud abdi teh da abdi nu mendakan Pak RT ning. Abdi nu kedua hiji panginten abdi 70. Apaan bareng? Bareng. Kumaha ieu teh keadaan teh Pak RT da ieu teh mohon abdi nu mendakan kapan gitunya. Saur abdi teh hoyong abdi 70% sih. Teu bisa. 50. Nah, sih mah ketua Pokona mah. kita di oge. 50. Kan abdi nu mendakan rezeki Ada barang. Kalau kariwa kumaha ada tong gagabah bisa-bisa mana masuk hukum keur ngabarenget mana juga garong kumaha disangka garong mana ya sina tartib ilikan jeung KTP na ulah diilikan duitna wungkul urang mana alamatna sok ilikan Ilikan geus butuh tah gitu. Bae lah di dinya nu butuh duit lah. Jadi mana gogo yang we. Urang mah. Sok we. Sok ilikan mana nu butuh tah. Eta mah. Mah urang mah. Sok. Lah, kumaha teh kitu Pak teh ada sieu mah kitu wae. Ilikan 50. ilikan kalau kadi-kadi ilikan Ieu mah ribu wae Pak teh teh di oge. wae gagabah Kayang teh si eta bae. Bukan teh. Kitu Pak RT abdi teh. Sakitu unggul peryogian teh yang keadilanna kumaha gitu Pak RT. Man, Sok, kumaha teh? urang mah aya ieu heula perlu keneh. Tuh, nah ya kalau reka mana? Tadi cenah ngajak bro. Teu urang mah aya perlu heula. Aya ka kebon. Reka mana? Kapan dia kira cenah dibagikeun? Keun besok we teh jeung Pak RT badamikeun duaan foto pokona mah engke urang dawan di jalan ieu ku urang. Mana embung ieu? Wah. Geus ti tadi ge urang lu kan urang ngobrol jeung Pak RT. Mangga ti payungnya Pak RT. mana tuh Terus teh aya priyogi keneh ya abi. Yuk. nyasok Ayo di tipe polot. Wah, Bener kan atuh motor lah cike deui bari bener kan motor. Nya. Urang ngobrol jeung Pak RT. Ya sok kan itu di warungnya. bengkel eta kabeh hareup aya bengkel tadi Waalaikumsalam. Itu Pak RT abdi mah panganten dia abdi kumaha panganten. Indit nggak kumaha nya. ya perlu merenang Sana soalnya duka kunaon. Tah. Iya Pak RT KTP nama ya Pak RT. Mohon. Pak ya geus ini. Pak RT eta mah. kumaha Mangga we nyangakeun Pak RT panginten abdi bade nyusul heula si Agus atuh aya kitu mah Pak RT. Ye. Abdi ka deui mangga we ku Pak RT eta lah diteraskeun. Kumaha si Agus bisi eta Pak RT. Oke, langsung ke Sapunten ya Pak RT mohon. Atur nuhun Pak RT. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kalau si om hari ini deh kayak anak kumaha ya kalau ditinggalkan ya papanggihan Samarana tamu geus balik. kalau kamar ulang Pak Nah, aku naon? tuh ini kalau gerakan sama tak kan aja alamatnya orang mana mah lari uang segala Astagfirullahaladzim. Nah, tah kitunya akang mah kana barang sorangan oge poho nepikeun ka poho eta dompet ogenan lila-lila mah pangajikan oge bakalan poho baragenan paingan baru dah ka ari ini. Bos. Nah, Guan. aya naon? Guan. Tuh. Aing da guan heuh. Kumaha? Orang saya tamat lah. Lah boro-boro da bensinna erep ieu mah. Kumaha? Aduh, aing kewirangan, Gus. Atuh mata kurang Si balik ada oge itu aing. ngomong aing sok ngira batur sih. Aing ngeuskeun kana hukum juga. Kapan heuh aing oge na sia sugan aing usah. Pak RT. Si motor kunaon atuh. Si aduh aing untung we aing kewirangan aing. Tapi kilang gitu udah dipulangkeun ka manehna. Iya, bener bae. Udah aing kunaon ya tuh motornya euy. Aing ieu le shot ieu na. Heeh, terpejet deui gerak. Aing cilaka ieu mah. Biasa ngeke di bengkel. Gua tuh nama tuh dorong we nama tuh. Dorong we nama kana. Kagok daya nama. Aduh, aing kauntung, aing kawirangan. Kayak kemarin tuh kan murah lucu pisan. Eta si Asep ka mana wae si Wari. Aing naon ieu? Nana naonna tu motor eta. Aing naon Sep? Aing naon ieu mah momen teu hirup. Teu hirup. Teu hirup Aing naonna ge bensin beak. Bensin beak, tapi geus teueun hirup. Geus bensin aja tadi. Bensinan geus. Angger teh hirup kana wae. Gok Sep euy. Bisa banget bu. Naon? Orang ke kali itu aing teh boga pangabutu Ka mana? Bari ka mana? Ka mana tadi itu mah? Ka naon?
butuh duit urang teh pinjem duit pamajikan. Oh, butuh duit. Heeh. Lamun butuh duit ya urang bejan. Nah, saya untung bapak di dieu. Mun butuh duit ka Pak RT we Jung. Nah, Urang ka tadi RT manggil dompet. Ka Pak RT keun ku urang. mun aing bawa tuh. Lah, kapan eta bisa anu butuhan Jung we aku asa butuh Jung, cokot ka kitu Pak RT. Pak. Bener. Ya. Itu aya duitan. Aya loba duitan Jung di Pak RT geura. mah. Heuh Jung, Ih. di Pak RT. Jung. Meunah mun aing mah jang urang bawa Kapan heuh tadi kurang ka Pak RT keun. Da suka teh mau pangejeng di dinya. RT aya duit eueuh kitu tadi. Heeh. Jung, Jung. Jung nyesep Jung. Iya, Oh, ka Pak RT ge. Waalaikumsalam. Pak RT. Aya naon euy, Sep? Lah, ieu teh ya. Kakeun kamaranan si ibu nu budak-na. Ah, ke di dapur biasa. Aya naon hei? Ya, aya perlu Pak RT. Naon? Abdi kitu barangnya ka dompet. Dompet saha? Saur yoman sana dompet ku di ka Pak RT keun. Heeh, ada dompet mah di ka urangkeun. Gitu. Aya diilikan teh ya teh, dompet teh nu urang, nu RT. Astagfirullahaladzim. Itu cokot mana gagabah nu urang ya, bisa percaya mah. Baca KTP nata. Tah, entak aing kelaka dicarekan ge ku papa majikan. Punten atuh mah. Pak RT punten. Kemana deui atuh can saya asan? Lah itu tuh bale kan nyusul si Roman ngalejokeun. Bejakeun. Ya manu RT gitu. Tuh, Ya. menuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seuna aya. Aya tadi mah cenah mah. Yaman. Ngan lu selas. Aing. Naon Sep? Aya naon? Aduh. Oh, di tas menang duit. Hasil. Dibagi atuh. Ai. Tas menang duit. Dibagi. Ah, ieu mangalejokeun ka aing. Naon deui? Bere sabaraha ku Pak RT? Aing meni wirang sugan aing heueuh. Naon? Eta si yang nyebutkeun manggih dompet. Apana dibikin ka Pak RT dibere duitna? Atuh dompet Pak RT. Heh. Orang manggil dompet dibikin ke Pak RT dari dompet Pak RT. Saya butuh duit jeung cokot ke Pak RT, cek urang. Ke Pak RT berenang. Kalau ka cokot ku mana? Betul. Teu urang pas tadinya teh. Ya ieu mah nu aing cek Pak RT. Ditanyakan kan. Heeh. Terus Pak RT kumaha? Cenah ieu mah dompet urang cenah tah KTP-na ge. Aing mah kan tak. Sama dibeakeun ku sorangan. Aing mah tak. Wirangan teh Asep, cek aing ogenan. Aing berikan ke wirangan. Gara-gara dia. Penjahit motor kubu. Kurang eta. Jadi tak tina lasan alasan. Penjahit Pengenca. Kasih sikeun 30-70. Aing gelas engke. Natural pejatna ruksakna mogokna. Dayang, Bu, hampura.